Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalarasan simkuring ieu disarangan ku pangrasana Kang Ardi. Naon teh? Tarompet. Tarompet. Nami aslina mah Kang Ardi Permana. Kalarasan merenang katelahna Kang Ardi Tarompet. Mohon da sidik abdi di dinya di ranah. Nah, Tarompet dina bidang tarompet nya. Mohon. Kalarasan ieu teh abdi teh nuju calik di pangrasana bumina Kang Ardi, tapi bumina sahidi nya. Bumi di payun. Bumi di payun, iya mah tiasa disebut saung. Saung tarompet. Saung tarompet. Iya. Kebayang berarti tarompetna di dieu seueur atuh nya. Alhamdulillah aya. Aya bandi suguhan ieu trompet atuh. Tagokeunna panginten tepang deui sareng simpun ka kaucil tiasa nyarangan para subscriber salam dunya. Ku kituna panginten di sagedengan abdi ge Kang Ardi teh salah satu YouTuber ngagaduhan channel YouTube oge. Namina naon Kang? Channel tarompet penca atanapi Ardi Permana ulah hilapnya. Di subscribe, like, komen, share, terus dipilih aya masukannya. Pikirnya tarompet kadinya. Tah eta. Pokona mah kanggo ke para seniman seniwati, para inong sareng para nonoman. Sa Kota Kemang Bandung atau napi umumna mah sa Jawa Barat, umumna sa Indonesia. Anu mencintai dina seni tradisi atau napi disebut tarompet. Tarompet penca musik tiup. Nah, musik tiup tradisional atau napi karawitan Sunda. laras Tarompet penca laras aya tutorialna di channel tarompet atau napi Ardi Permana. tah eta bisa. Oke linknya ya dihanapnya. Pokoknya korehan sanes koreh cok. Sanes. Korehan. Oke dilebat nate nya eta seueur tutorial dikawitan meureunna masang kunaonanya. Oh, aya latihan dasar. Latihan dasarna. Tahapan-tahapanana. Tahap. Salian ti latihan tahapan-tahapan meniupan. Oke tiasa ngadamel oge merenya belajarnya. Insyaallah abi kalaksan menggeluti dina organologi atanapi pembuatan alat musik tarompet penca. Wais, berarti cincirining multi talenan. Multi talent gitu tanya. Kim Guring pokoknya mah langkung ti payun ngaraos bingah pisan, bingah ka giri-giri, bingah amar wata sutarena. Biasa dipasihan kesehatan jaga ringkas. Kan sehat? Alhamdulillah sehat. Nya sehat makana aya di DG berarti sehat ya? Nya. Oke, kanggo ka para bosku YouTuber salam dunya kumaha sehat? Waduh, sehat cenah sehat. Sarehat. Lamun sehat mah nya tong hilap teh ya, di subscribe, like, komen dan share. Oke, channelna Kang Ardi Permana. Channel tarompet penca. Oke, linknya dihandapnya. Nah, ieu teh kalarasan dina waktu petang ya. Nya. Tahu suara ya? Teu nyeunah ieu. Duh, kalarasan teu nyeunah. Cik tinggal HP. Nah, ieu teh kirang langkung tabu setengah duaan. Nah, berarti sakadap deui teh nyaeta ngalaksanakeun sahur. Karena urang teh nanti dina sasi Ramadan. Ku kituna panginten langkung ti payun oge ngawilujenkeun selamat berpuasanya. Wilujeng boboran kanggo anu ngalaksanakeun ibadah saum. Gitu. Tah, ayeuna teh kalarasan panginten di sagedengan abdi teh ya Kang Ardi. Kang Ardi salah satu seniman berarti salah satu seniman penggiat seni lah. Nu sebutan teh disebutna teh pangrawit atau napi pelaku seni numutkeun informasi sanes informasi oge bahkan sa Bandung Selatan mah kalarasan itu calik di Bandung Selatannya. Katawis Kang Ardi teh nyaeta salah satu pemain tarompet penca. Berarti dina penca wae atau napi salian ti penca naon ieu tarompet digunakeunana ieu? Tah upami kadang-kadang jantan tuntutannya da cenah tarompet teh beunghar ku laras. Iya, laras. Ku ayeuna mah geuningan barudak murah teh seueur anu ngulik kana dangdut tarompet teh. Nya aya kana pop Sunda. Iya. Nya puguning lah di ranah Pencaksilat. Dina Kudarengo, Singa Depok. Sareng nu sejena. Ayeuna mah dina media oge dina Semul kan. Dina Star Market. Seueur gitu. Berarti numutkeun Kang Ardi mah berarti lebih reueus nya. Alhamdulillah lebih reueus.
lebih rilis anu kawitna mah berenang trompet teh identikna dina penca atanapi dina naon deui dina paling Singadepok Singadepok iring-iringan kudarengong ayeuna mah di tos tiasa dianggo dina pop Sunda dina dangdut malah bisa disarangkeun kana musik-musik jazz kolaborasi kontemporeran nah eta jazz rock nya reggae ska pokoknya mau orang guar terusnya iya trompet teh salian ti dina penca teh berarti dina pop Sunda angke guar terus ku kituna panginten aya nu ngalangkung tuh kan tah itu tuh sahanya eta Oke, balik deui ya masih dina season menjelang sahur karena orang teh nya ayeuna sagedeungkan sahur kalarasan ieu teh abdi teh calik teh di palihan mana teh ieu teh di Kampung Badra Desa Tarajusari Kecamatan Banjaran Bandung Selatan tuh kituna panginten ngahayu oge ka paranonomannya Kang ye nonoman anu mencintai dina ieu trompet ieu geus kana alat musik di trompet hayu we ka dieu lah urang diajar sasarangan di dieu pokona sasarangan saur Kang Ardi hayu eta teh aya biaya teh atanapi kumaha pamisakan ieu contoh ya abdi ya kunjung-kunjung abdi teh ka dieu hoyong belajar niup trompet anu bener gitu tah aya kena biaya atanapi kumaha henteu insyaallah gratis asal dibeli we trompet tuh ning eta berarti kudu boga heula lamun urang tukang ngacul berarti kudu boga pacu heula trompet kudu boga heula trompet tah kitu ulah jiga baba non teh rencangan ieu sim abdi nya kumaha tah caritana teh kan tukang melodi acep kolot teh kieu lamun si lain cenah sek macul berarti kudu boga pacul nya ini ke panggung teh moal pacul dasar cekolot pedah kitu padahal lain hartina kitu nya si lain tukang melodi berarti kudu mawa melodi lain mawa pacul salah wae aya rekan gitu tah tah ku kituna panginten janten teu aya biaya sama sekali pami hoyong belajar kantun sumping wae ka Badra nya diantos pami teu gaduh trompetnya wayahna kadang ngagaluh trompet eta teh aya pangaosna sabaraha atanapi bervariatif rupi kumargi bahan anu disayogikeun rupi oge sareng kualitasna oge di rupi-rupikeun gitu gitu mohon direkayasa lah istilahna seperti ieu ya ieu mah berat rekayasana seperti panon teh paling manana ge tah ieu mah kan ngangge catna cat duko cat mobil nya mohon benten ieu soalna ieu herang-herang oge herang-herang kumaha gitu dah tah berarti bervariatif pangaosna mah tina cat oge ngaruh atau napi dina bahan kayuna oge ieu mah kalarasan ngangge kayu sono keling mohon sailaharna trompet tina kayu jati biasa jati berarti jati mah atuh lebih non teh lebih awet atuh nya lebih awet jati tapi ieu ge langkung kelas si kayu ieu teh iya ge tapi aya perbedaan dina suantana teh aya nu janten karakter eta karena hasil suara anu dihasilkeun tina kayu keras jeung tingkatanna ibaratna jati 50%, kayu sono keling tingkat kekerasanna 70%. Nya si pori-porina ge langkung padat kan otomatis kayu keras mah. Nah, si hasil suara anu dihasilkeun ku sono keling sareng kayu jati otomatis berbeda. Oh, gitu nya. Nah, eta berarti bervariatif dina pangaos teh dina kayuna, dina cetna, atau tapi dina anu sajabana lah pokokna nya. Ku kituna panginten nya ngahayu kembangna pada intina nya. Tah, ngahayu kanggo ka para nonoman da gratis tempat juga gratisnya. Pami misalkan gaduh trompet di bumi. Tah, tinggal canak we. Tinggal canak trompetna. Mohon. Berarti teu kedah ngagaleuh. Teu kedah ngagaleuh. Nya mun teu isin nya. Aduh. Tapi kadang-kadang kieu aya anu gaduh trompetna. Kang abi mah kieu cenah. Aya mah Kang mah ngeunaheun. Abi jadi meser ya ti Akang kan. Tuh, gitu. Kelebihanna di itu namina naon atuh namina saung naon itu saung tarompet. Oh iman namina mah saung tarompet we nya. Saung tarompet. Berarti kelebihanna di saung tarompet eta nya. Janten aya trompet anu benten gitu nu kawitna nu gaduh tarompet oge nyana ka dieu dibandingkeun sareng trompet nu di dieu jauh berbeda gitu nya. Akhirna ngagaleuh oge. Akhirna ngagaleuh nya. Alhamdulillah lah janten hiji saung tarompet teh istilahna mah ngarekrut beberapa teman anu atanapi
tapi penggiat seni khususnya di Paditra Tarompet Penca di kalangan anak sekolah misalkan SMA di SMKI terusnya rekan-rekan adik tingkat di ISBI oge oge anu nya nuti mana wae di kalangan pekerja oge bisa aya sok ngagarunduk di dieu gitu diajar sasarengan urang ngulik bebarengan ngulik naon ngulik dina pembelajaran tarompet atanapi lagu-lagu buhun lagu kapungkur baya ketuk tilu karor itu diajar sasarengan gitu. Wah sangat luar biasa pisannya. Simkuring ge ngaraos reueus tah ku ayana seueur nonoman ku daerah dieu nya belajar bebarengan gitu tah simkuring ngaraos reueus pisan ku kituna pangitun urang guardi dinu sesen salajengna masih disarangan ku simkuring Kakak Ocil sareng Kang Ardi Permana selaku pelaku seni nya di Bandung Selatan. Tah umumna mah di Kota Kemang Bandung lah gitu ya. Terus tibirek di pokona mah Kang Ardi mah bahkan nguping martu teh saatos ka luar negeri ge. Alhamdulillah Atos sok ngomong dibejakeun ka mana-manana sekolahna anu kaliwat deui tuh. Itu katingal teu? Aya itu saha bodas gitu. Bodas gitu. Gitu ya. Tong dihirokeun geus ieu kan soalna urang masih keneh ngaguar ieu trompet ieu. Tadi teh disebutkeun servisan para nonoman anu kodario nya. Kegiatan eta teh aya waktosna atanapi tiap dinten kadari tetangtos utamanya kadang-kadang upami misalkeunnya satacan corona mah ieu corona teh naon eta virus nu genting-genting ya heeh eta aduh eta jadi kasilap kami ieu ngaruh kita gara-gara si corona ngaruh pisan atuh eta bentuk si corona kumaha sih lamun katingali beuleugeuneuran tigana di karungan dihalungan ka Citarum aduh taku kituna pangitnya urang mah mudah-mudahan munut sehat lah munut sehat ka Gusti Rama Agung pada intina mah kieu aya nanti kan keur usum corona teh nya Kang lockdown cenah lockdown nya kedah lockdown aya lockdown teh da meureun kudu jeung bekalna atuh nya atuh da urang teh da lain rek makan angin hungkul dah eta nu aya lamun urang lockdown terus tanpa barang tuang wah nu aya mah jadi kering wah naon jadi mumi nah gitu nya pada intinya mah kieu lah urang memang harus mengikuti aturan ke pemerintahan laras kita harus lockdown ya ikuti. Tapi kan di sajeroning lockdown eta kumaha carana urang kreatif mungkin kreatif mungkin beraktivitas dulu usaha mah kudu tetep najan di mah rek kumaha atunya tah eta nu penting mah tetep usaha ya ge kalarasan urang teh masih disebat lockdown nya karena itu masih di bumi gitu teu ka mana ieu teh di saung we aman lah pokoknya di dieu soalna bari menjelang tuang sahur oge tah Kang ena teh kan lincak dina tahun 2020 tahun 2020 ieu planning anu kapayun anu bae digarap ku Kang Ardi sareng rekan-rekan anu aya di saung tarompet ieu naon bae tah hiji panginten abdi teh ai edukasi dina bidang tarompet tetep ya ngaguar terus bade nyumpingan ka para sepuh atanapi penggiat seni anu nya alat musik tarompet anu tos dipayun nya masalah teh para tokoh seni tarompet kaduana sareng rekan-rekan eta bade diplaningkeun bade didokumentasikeun nah kaduana panginten abdi teh ada mah kekaryaan oge sok sanaos istilahna malah itang-etang diajar ka kabaran ada mah kacapian tarompet penca nah istilahna mah itang-etang hiburan bari lockdown gitu Kang nya nah kaduana katilu meureunna katiluna pembuatan tarompet penca oge masih berjalan di rumah capayanana paling abdi tahun 2020 mah minimalnya bisa ya, bikin event lah saat corona tuh bikin event anu bisa rampak tarompet bikin gending-gending musik orkestra tapi tina alat musik tarompet tungkul mohon weh sebat mudah-mudahan atuh cing lancar ge mohon lancar tapi eta nu jadi planning eta nya di planningkeun teh eta bahkan pamit teh aya sumping lungsurna wabah Covid-19 ieu bahkan tos berjalan mulus berarti nya. Insyaallah soalna tos aya naon aya uleuman oge. Nya tos di naonnya istilahna tos diplaningkeun lah. Mohon. Sareng rekan-rekan oge.
tos pik gitu lah mah. Ku ayana virus teh ya jadi we kahambat gitu nya. Jadi kahambat. Tapi teh kembali deui urang teh kita bisa kumaha kedah ngikuti aturan kepemerintahan. Laras. Nah, tadi tacan di Waler. Soalnya aya informasi saurna Kang Adi teh kantos ngajileun ka luar negeri. Eta teh ka mana, Kang? Kelarasan di Payun teh aya delegasi di Indonesia nya. Di KBRI Indonesia nu aya di Toronto atau nabi di Kanada. Mulem ka kampus ISI Bandung. Perwakilan Kang Ardi hungkul atau nabi seueur? Seueur. Tah dina waktu sarita 2017 nya sasi Agustus karasan abi ka ulem oge ti nya pihak kampus oge. Nya kanggo mariogikeun narompehtan cenah di ditu. Mohon kanggo pagelaran, inti nama pagelaran seni budaya di Toronto. Di Toronto tepat nama di Kanada. Waktu sarita Kang Adi teh trompet tunggal atau napi dikolaborasikeun? Dina waktu sarita teh kalarasannya sareng reng-rengan oge di kampus ISBI. Nyayogikeun kenang pencanya salah kadarna lah lamun dama kesenian kenang penca di ditu nampieun abi narompet aya oge nu bagian gendang gitu. Oh gitu. Mohon. Saberasa sih di waktu di harita di Kanada? Mohon 2 minggu lah. 2 minggu di ditu teh nya. Mohon. Tapi urang performna sabaraha kali? Perform nama mung sakali. Tapi satu kebanggaan kanggo Kang Adi. Alhamdulillah. Bahkan abi ge ngaraos ngiring bingah oge. Soalna kan perwakilan ti seni budaya tiasa ngajileun ka palihan Kanada nya. Mohon. Kanada teh nu bedieun itu Garut da saleh. Nya eta caket Ciroyom. Nah gitu. Dan pengalaman Kang Adi teh memang sangat luar biasa patut diapresiasi painnya. Soalnya kantos ngajileun oge ka palihan Kanada tiasa mintonkeun nya ieu nu disebat trompet. Itu trompet teh bisa ditiup. Biasa. Cik tiup sakali atuh. Soalna ulah pajangan hungkul majarkan ke cek bosku YouTuber teh eta bilih nanti pajangan hungkul meureun trompet teh. Iya bisa ditiup ieu teh. Hitung-hitung ngahudangkeun nu saur. Tah itu nu saur kedeungdik pan saur eta teh. Garing pepna duh. Oh kedah baseuh, kedah luntur. Saking nikmatna eta nikmat pokona mah muriding naon? Muriding ku saking eta suantan eta trompet. Oh, sugan teh yang kacai. Tuh temen tuh eta kalarasan keur ieu sehat. Tah, kukituna panginten ieu trompet pantos ditiup terus ngobrol-ngobrol sareng si Kang Ardi. Kedap deui ge urang bari ngalaksanakeun nya eta nanti sahur kukituna mudah-mudahan kanggo ka para bosku YouTuber salam dunya. Mudah-mudahan masih kene ngalaksanakeun sauna mudah-mudahan dipasan kelancarannya. Nu terakhir panginten ti abdi ya aya challenge kanggo ka Kang Ardi. Nah, soalna kan bosku YouTuber ge tos ninga yen Kang Ardi mah jago pisan niup trompetan. Tapi ti sim kuring ya aya challenge. Moal seuring nyunkeunana mung 10 kali tapi gancang. Cengkir, kencur, cengkeh. Dan sekatawi satunya kurang sadayana niup trompet mah jagona pokona mah di Hulu Selatan mah. Tapi aya challenge khusus kanggo Kang Ardi, cengkir, kencur, cengkeh tapi 10 kali tapi dengan beatna nu rada cepat gitu tah. Siap. Cengkir, kencur, cengkeh. Cobian. Iya. Cengkir, kencur, cengkeh. Oke, mantap. 10 kali nya. Kopi ngetang ye. Tapi gancang ye. Di ngawitan teh ayeuna hiji metronoman. Nyonya tuh 1 2 3 go. Cekir, kencur. Wah, eta mah tong metronom, teu menang. Wah, itu menang. Pokona tong make metronom. Siap, 1 2 3. Cengkir, kencur, cengkeh. Alah, gagal. Masih kena ya ieu 2 kali deui. Soalnya 3 kali lamun 3 kali gagal berarti
No. Cengkir, Kencur, cengkeh. Oh. Ayo sekali dari terakhir ya. Kencir, cengkir, kencur, cengkeh. Cengkir, kencur, cengkeh. Oke? Siap. 10 kali. 1 2 3. Go. Cengkir, kencur, cengkeh. Lain kences. Angernya wah jago nih. Wah jago. Anu namina Kang Ardi Permana teh anger. Sukses aja nih trompetna. Wah. Ngeuna-ngeunana halimpuna anger we dibere cengkir kencur cengkes banget kences. Oke Bang Inten, sakitu nu kapiatur kanggo ka para bosku YouTuber. Asa kade sim kuring harus bingung pisan. Disarangan ku Kang Ardi mudah-mudahan sehat selalu nya. Langsung aja. Oke segala rupi nu nuju diprogramkeun di tahun 2020 ieu mudah-mudahan dipasihan kelancaran. Kukituna oge kanggo ka para bosku YouTuber tong hilap di subscribe, like, comment dan share channelna Kakao Ucil TV sareng channelna Kang Ardi Permana engke linknya ya dihandap karena berkat kalian channel kami berdua ya bisa sebesar ini ya. Dan tanpa kalian kita nggak bakal bisa berkarya. Maka dari itu minta subscribe-nya biar kita lebih semangat untuk membangun terus, dukungannya untuk membangun mengangkat seni-seni tradisi dan budaya. Sakitu pangitan nu kabeh simpun Kakao Ucil diserang ku Kang Ardi Permana. Sakade baris ngawilujengkeun wilujeng tasih siam ya.